Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring dina channel Sasana Sunda. Kuikeun baraya. Iya, barudak wilujeng tepang deui sareng Bapa dina channel Sasana Sunda. Tangtos mingguan kamari hideep parantos maos atanapi ngupingkeun materi perkawis biantara. Tah dina danget ayeuna Bapa baris masihan contoh nu kumaha sih ari biantara teh. Yah, urang tinggal heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Langkung tipayun hayu urang panjatkeun puji sinaran syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalayan rahmat sareng hidayahna urang tiasa ngempal dinten ieu dina kaayaan sehat walafiat. Salajengna sholawat sinareng salam mugi dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, ka para sahabatna, tugdugi ka urang sadaya salaku umat anjeunna. Amin ya robbal alamin. Bapak sareng ibu guru hormaten simkuring sareng saderek rerencangan anu ku simkuring dipikasolo. Nepangkeun wastapun Riesa Rizkania. Dina danget ieu simkuring bade ngadugikeun hiji biantara perkawis diajar di masa adaptasi kebiasaan anu enggan atanapi ku urang sadaya sok disingkat janten AKB. Sapertos anu ku urang terang atos aya 4 bulan lamina ieu wabah COVID-19. Dina 4 bulan ieu seueur kagiatan anu teu tiasa dilaksanakeun. Di antawisna diajar tatap muka di sakola. Sadaya kegiatan diajar dialihkeun janten online. Anu biasana urang angkat ke sakola ayeuna tinggal muka HP atanapi laptop kanggo diajar di bumi. Eta sadaya dilakukeun supados para siswa henteu kahebos ku virus COVID-19. Tapi diajar online teh aya kakiranganana. Di antawisna komunikasi guru sareng murid henteu sapertos basa diajar tatap muka di sakola. Deuih lamun aya siswa anu teu gaduh fasilitas, anu matak teu tiasa ngiringan diajar online. Salain ti eta, pembelajaran jarak jauh ieu ngadamel urang kedah usaha anu leuwih seueur kanggo paham materi. Kusabab pembelajaran online teh jam pelajaranana leuwih singket dibanding pembelajaran di sakola. Poin leuwih ti pembelajaran online ieu nyaeta urang jadi leuwih mandiri, urang diajar mimpin diri sorangan, sarta urang bisa diajar kumaha sakahoyongna urang. Waktos lowong anu dipigaduh ku urang teh janten leuwih seueur anu tiasa dianggo kangge ngembangkeun hobi. Salami diajar di bumi, aya anu leuwih jago masak, leuwih jago ngagambar, leuwih jago ngalukis, atanapi ngagitar jeung sajadina. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, sanajan ieu namina tos janten adaptasi kebiasaan anu enggal, tapi sakola teu acan kenging dibuka lamun daerahna teu acan janten zona hejo. Sapertos saur Ikatan Dokter Anak Indonesia, lamun sakola maksakeun dibuka bisa matak siswa saloba 1 juta siswa benang virus COVID-19.
tangtu ieu hal anu teu kahoyong ku urang sadaya kajadian. Ku kitu, urang maksimalkeun diajar jarak jauh ieu salaku bentuk ngurangan rantai nyebarna ieu virus. Beuki sakedik jumlah pasien virus COVID-19 bakal leuwih enggal ulang tiasa diajar deui ka sakola. Hayu urang babarengan ngadoa supados ieu pandemi teh tiasa rengse enggal-enggal. Sakitu anu papihatur, pilih aya anu kabadu kalbu kabedag manah. Kabentur tuur kabentar taat, kababuk punduk kapangket kelek, kaciwit imbit katajong tonggong, sareng boboko hapunten anu pasuhun. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi